Lagi mah. Cing ninggal ka dieu. Aya nu rada ngawet teh aya. Mana? Iya dua tah. Iya hiji. Tilu deui berarti jeung ieu. Tah jeung tadi tilu ieu nya, bari ieu dinya na cauh hiji opat deui. Opat deui cenah tegeran teh. Tah ayeuna dibeberes heula ieu ayeuna. Entepan heula itu belutna. Iya kabur aduh. Kabur lah di jeung teka belut teka plastikna aduh. Tah ayeuna mah tiran heula Kang Bud dah supados ieu belutna. Nah, tuh belut engkeng alhamdulillah. Sakieu ge tingali tuh ngentep lah. Mana belutna teh tah? Tuh. Cing kumpul-kumpulkeun heula Kang Bud cing sabriji lah. Ieu teh tuh. Coba ngegara rantung teh sok tiran heula we supados ieu. Udah kalabur ya plastikna tuh ah bolong. Plastikna geus adoy atuh jadi we ieu teh wayahna we di Mau balik. Heeh sok heula we Kang Bud ditiran heula we. Nya katingali kekengeanana eureus ah. Dipajarkeun tarikan yang kasabriji teh tah enak mah da bukti bulutna tah seueur tuh. Alhamdulillahnya Kang Bud. Iya tuh. Tuh. Dibahas suntet ieu Kang Bud. Tuh. Iya tuh. Suntetna ge di atas tuh. Dibahas suntet ieu ngurekna ge atuh. Cuaca alhamdulillah itu bagus itu, teu hujan tuh. Tegeran seueur. Tuh, tegeran mah wah, aya mah 200 sikil mah tegeran tingali. Ieu mah dina sawah. Jauh ka ditu ka dieu kopi kumaha Kang Bud geus kieu. Tuh, ditiran heula cenah pemirsa, supados ieu teu ngalalencar. Don ngencar hiji kabur bae. Kabur hiji biasa mulai sanes milikna. Tuh di dieu mah cau aya asakna tah, ieu cau asak tuh. Dia mah tuh bawang aya tah kanggo ieu engke kanggo paisen nya Kang Bud nya. Dipais engke mah lah Kang Bud. Tuh, supados ieu. Tuh. Alhamdulillah tuh tingalinya sakieu ge keur ngahanyiran. Engke mah eta dipaisen aduh. Tah tos kenging mais dah eta mah bade ka ucingkeun mangga eta mah nya Kang Bud nya. Iya. Bade ka ku jalmi mangga tuh. Lah tingali karek sakieu tuh eta landai. Tah cara ngalaan belut teh Kang Bud. Rada dieukeun heula Kang Bud. Carana pamirsa bisi engke naroskeun. Si anu hese. Bisi sesah nu sesah tah. Tah, kieu carana tuh Kang Bud. Tuh. Is. Teu lami ginanya alhamdulillahnya Kang Bud. Aduh, tos pengalaman Kang Budi mah aduh. Si anu masalah ngelahan. Duh. Cara ngelahan belut cenah Kang Budi name di wartosan lah Kang Budi. Si anu mujit jero aya deui carana. Aya tah cara anu mujit di lebet mah bedel we. Susah ting mah tuh. Dikumpulkeun heula supados ieu cenah. Ningali. Can kenging Mang Dadan itunya teh ditu alah ieu mah nampuyak ya belut teh mah. Tuh, panen di spot sawah ieu mah tengah sawah tuh. Spotna ge wah ieu mah lega kieu tuh. Teh ieu Gunung Cikuray tah bile bade ka Cikuray ieu gunungna tah. Teh Gunung Cikuray teh tah. Tah. Gunung Cikuray tah. Ieu Gunung Cikuray. Tah pale dia Gunung Papanayan tah. Pale dia Gunung Papanayan tuh. Nah ieu Gunung Papanayan tah aya gunung gede mah teu katinggal di ditu tuh poek tuh. Jiga bade hujan ka ditu mah jiga bade hujan tuh. Gunung gede mah. Gunung Guntur. Tuh Kang Budi lagi ieu beberes urek. Ngalahan belut. Nah ini belut hasilnya tuh alhamdulillah. Ya Kang Bud nya. Iya. Tos heula samantawisna ieu supados ieu bade cuaca rada mendung gitu tidak mengizinkan. Ya Kang Bud nya tos samantawis mah itu tegeran seueur keneh lah. Tarikeun loba keneh. Tarikeun di aduh teu kasiwar. Teu kasiwar ku nyalira mah kieu ieu pribadosna canggeng namun aduh terawasan ieu teh cuacana ieu alah. Cuaca cangkeng ieu teh ieu na teh. Tos nya sekian heula nya Kang Bud nya, engke dilanjutnya tarikannya nya Kang Bud.